Dengekeun ari sia besti. Ari hirup lamun hayang sehat batin jeung pikiran, ku sia teh boga pikiran teh ulah loba dipake mikiran batur. What? Sia mah batur balanja jadi pikiran. Batur loba duit, sia mah hate panasan. Hirup mah ulah dipake mikiran batur. Lamun hayang sehat batin jeung pikiran. Sakitu we ti aing mah besti. Paladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we, teu kudu loba drama. Bagong paladageun. Dengekeun besti, geus teu usum ilmu padi, pake mah ilmu bagong. Sakirana aya nu ngahalangan, suluduk maju terus pantang mundur lah. Paladageun. Bener nama Korea beberewekan wae teh. Nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun ti A lebihkeun ka Z. Geunah teu. Teu kenah ieu. Coba nu ngomongna mun kitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek jeung ecek mah jatuhna fitnah. Yes. Kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun kalakar beuki ngalunjak. Disampurkeun moal baleg ieu geus hoream buru papaseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep nguruskeun kana hirup batur. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Moal tulus aing mah deuk sare teh ieu. Paladageun. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu? Beledageun. Keur emak-emak anu dibere duitna saeutik ya bade titah nyirit. What? Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung, beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahueun salaki yen ngatur duit teh lieur. Bener teu? Paladageun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma sia geulis ge ari alewoh mah. Ayeuna geulis. Tos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu, cos ka dieu. Ah paduli we geulis. Oh no. Pilih mah ye nu biasa-biasa we. Anu masih kene ngariut. Mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge sia ari alewoh mah ye balewol. Da moal diarah geulisna. Dan yang pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Bener teu? Paladageun. Dengekeun sia kardun. Bedana randa teu gableg duit jeung duda teu gableg duit nya jelas beda. Aya randa teu gableg duit, geulis liam anakna. Pada mah rugi, pada marere. Coba duda ieu keur mah duda teu gableg duit, teu usaha. Awewe oge boro hayang mah rugi, boro hayang mere. Ada ketan gitu sudi. Bener teu? Fakta eta mah teh. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dek dieuweuhkeun manu hejo, boro dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman bahala. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Boro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Ye, eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. What? Naon ieu? Geus dahar hayang udud. Geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtungna mah nglepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihadap diporojolkeun.
tah kitu ya. Awas sebeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut serakah oge. Beladageun. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian ye awe zaman ayeuna mah terar sepeun janji manis. Yes. Resepeuna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ye lain klemer-klemer. Kalakak utah uger. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna angger wae henteu kacongcai. Ye, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha zaman. Da naon oge nu dibeuli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Ye, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Mending keneh disebut jelema koret aing mah. Daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Beladageun. Aya nu ngomong ka aing kieu besti. Ai jadi awewe kudu lemah lembut. Dengekeun. Yeuh, awewe mah lemah lembut teh lamun gableg duit. Nyari teh gableg duit mah kumaha we seng. Brang breng brong brang tempo murag mah. Beladageun. Tong hariwang besti hirup jadi randa mah milik mah di mana we tetangga aing ge teu bogaeun salaki tekung si lila orokan deui beladageun teu sia. Dengekeun besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan. Keur ngabesti ye curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Ye, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gableg duit mah. Kurarah ning hayang mere. Ngadengena ge sugieun. Oh no. Beladageun. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit, ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok, geus loba sia di dunya mah. Beladageun teu sia. Besti, nanaon oge sia nempo barang mah kumaha duit. Teu kudu apik rujit, da ngaranna ge dagang. Wantun galeuh, teu wantun ulah geuleuh. Basi dibeladageun teh ku aing. Besti, sok aya paribahasa lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu